Ayan aja lah. Sana gula aing. Bingung aing nu benar ieu. Nah, ini sana. Coba boleh. Telepon aing nelpon cewek itu lah. Kuliah diangkat aja anjing sih bener-bener ya. Halo di mana? Di mah? Iya. Bantuan nurunin motor aing. Aing teu bisa ngumbah aing. Iya, teu bisa nurunin motor aing. Minta bantuan kabar udah kareueuh aing. Oh, weh, ditungguan ayo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aing teh habis pikir aja gak ada budak. Jadi lewat guys. Anjir. Tesih kurang dia depeka seperti kieu motor ditek-tekeun kieu. Iya, mah mau cai di ditu ka dieu teh. Ngumbah. Motor teh ujug neng klewe di bale. Ya aing ngahek sorangan apa kumaha? Aing mah tak kieu we, aing supaya motor teh kahandap gitu. Kumaha eta? Kumaha carana nya? Kan ulah digulingkeun. Gurubakeun wae, gurubak didorong. Gitu. Iya sama. Ayo geus lah. Kumaha aing teh? Sia dihareup aing di tukang angkat gitu tah. Dihareup aing. Oh, dihareup sok. Yo aing dihareup lah. Aing tukang ieu nahan ieu. Nahan aing. Udah ieu hebat. Belum apa ieu anjing bae ieu. Eta mah sok aya sok lawanna sok. Wah, bener anjing. Oh, sia dihareup saja. Nahan dihareup sok. Cat ke kaki motor aing sayo. Wah, naik sia tuh. Ayo sok. Launa. Oh, kumaha wek. Eta di eta kan. Diangkat. Goblok deh lah dan teh juga. Oh. Astagfirullahaladzim. Ada kok di motornya mah. Nah, ini mah motor Gici Kumba kan guys. Bersih itu bengkelongnya. Ya jateh sudah hirupan. Sudah hirupan pula segalanya. Heeh. Coba naik angkat kana busi panah. Doan wek. Ji. Lah, mantap. Ding, ayo lah. Oh. Nah, yuk. Karieu kieu barali kitu teh. Eta selana ditinjak mah ulah. Iya, selana ditinjak masuk. Lah. Udah lagi. Eta baru kan busina, panaon nya? Anya busina ieu dah. Pokokna sok ieu tah, sok. Nya lah, aing mongpok heula. Busina juga. Sok. Coba aing hirup langsung sok. Tuh, percaya tuh. Wah, iya. Waduh. Terus bisa dibaca ya. Ya bertanya ke orang yang tepat.
Aing lain biru pasti. Tapi kepaih gitu aja. Kapan sih ya? Tadi kena kebacan seetik, tapi ini mah pasti hirup. Coba bismillahirrahmanirrahim sok. Gila ayo. Bener asik. Jadi asik ayo. Kemana sih si sayang dari lapisan? Ih, neng mah bangga. Ih, jadi store nafas kieu. Ih, orang kumaha tuh RD itu kan lo baju layang. Setan neng, kieu ge anu kamari bulan kamari 30 juta mana iya kan neng. Buset. Anu mah mah luki pan eta. Buset, geuning ning teh nya geuning. Kurang update karena si neng mah ampun ah. Atuh ah kaji. Ieu tuh orang. Ayo. Jeung ya. Tuh, aing panas ah. Berangkat. Hari ini namanya pakaian teh kayak panas pak iya masuk dalam. Bentar dia mah. Pagulun ka dieu heula. Pagulun. Enak mah haji teh nya, bobo rek bayar hutang ya. Heeh, sigana yang rek bayar hutang. Ah, Made. Yang turun lah yang, itu Made goroan. Enak mah haji, goroan. Lain mah aja teh rek nanyakeun si Asep. Terus 2 poe balik, kamar teh nagihan geuning kita ku panggul atau aja teh panggul kamu. Emang ada terus mana emang itu saya? Oh, mah aja teh nanyakeun geus 2 poe balik sugan aya apa golun gitu. Ya teu aya ka bumi mah. Teu aya. Teu aya mah haji. Eta budaknya sugan diceblong ieu, jablong ku kelong. Balik-balik. Oh, nya aja lah yo mah haji, nya kumaha teh da ieu teu maksa. Heueuh nuhun atuh pagolun enak ka mana pagolun? Itu tidak seblak yang si sayang. Oh, kunahan mah haji? Henteu, amarek nu sebelah ka mah haji mau HP. Nah dia trek mau HP mah. Duit tadi pagolun heula. Nope. Gak ada gua haji mah. Rekna lancin sama Haji. Rasa mah aja mah nitip kan mah. Hah, mere teh duitnya ya. Tuh. Kegadalan mah Haji mah utang wae ah. Ya kita aja lah. Cuma ngalihin kamera. Ah. Iya. Ayo. Ayo tuh punya dia pagi. Woi. Tuan yang. Enggak. Kenapa sih emang kau jalan atau tidak? Tuh, muat. What the fuck? Kum. Salam. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Jang. Kagak Haji. Alhamdulillah Jang, calik.
What the fuck? Beradak. Yang genangan we ambeuna gitu karasana teh. Gitu tenang, udah ngerobot teh Maji ya Maji. Kayak naon Jang? Terek si Asep mak. Si Asep Pogo mah geus 2 poe si Asep teh balik. Emaknya mah kemana? Sugan teh jeung maneh ulin. Ih, apaan sih bin budak? Iya, nyawa. Di urang teu ulin gaya mana nama dak. Kamar teh nagihan ka mah teh diomelan. Udah diomelan mama tuh dah. Budak tuh dah ampun naina. Tadi nanyakeun ka Pagolun. Euy, Pagolun. kamu kan udah Asep mau balik-balik. Apa tuh mak? Coba emang eta teu bebeja gitu ti anggalna rek ka mana? Kumaha teh dicarekan kamar teh. Hambak suganan. Teuing pokoknya cepet Kabur. budak kamar. Sugan berapa beja ka mana kalau mah abang wae sugan ka mana? Sugan teh Udah bukan dulu di lemah abang teh dengan uakna. Gua nasi Asep aya di Sugan ditu. ka uakna sugan. Tuh aing ngai paeh-paeh. Ya ilah lo mah haji ka anak ih. Kebiasaan Sudah mau balik-balik. Itu maji sok panjang keling, si panjang kelingan geura sok. anak saya majik gitu gitu. Geusir mah yang budak teh di mana? Enak coba nyatu bareng budak teh pan. Ayo orang pan sugan aya di imang sa Asep teh pan urang Lu mentakan eta teh mang nyatu tincan bang si Asep teh. Berarti nya maji lah, ngeureuy hari mah. Jangan ke kapanggih gitu di jalan. Tangkeng geus papanggil bejaan emaknya. Bejaan si Asep maneangan. Dibawa kurang ka dieu lamun kapanggih mah. beres mana aja lah. Nya. Yuk. Mulai mah jadi ya. Kade di jalana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade jang mau motorna jalan rambah. Sayang pas nyampe yuk. Oh, ayo A. Ayo A, ayo. Bayar we A. Assalamualaikum. Cok. Paling sebelah cok. Tilu, cedah. Yang Yang sebelah kok sana mana sudah mana ladanya yangnya. Nolanda cedah cok. Ayo ayang cari kulanya. Yang belah dia nya, neng belah dia. Ngata yang. Ayang tengah pekat. Yang iya saya tuh. Ya saya. Aman iya saya tuh. Nah, tama tuh kurang saya tama. Wah, saya oke yang. Saya nu tadi. Kayaknya tuh. Ya, tapi kuneng ke di check outnya, ku ayang ke bayar. Ya sok. Kalau ayang bagus. Dipeserkan sok. Yo asa. Soalnya teh kedap. Yuk yang. Mau naon? Ya, saya ke sebelah layang ya. Ya Allah makasih sayang, love you. Love you too. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam, Gela. Ya, sebelah layang, Haji. Waalaikumsalam. Ini lila mulai sebelah teh mah aja geus iba. Antri, Haji. Mah di itu udah Ya, rame sebelah Mak Haji. Bu. Dia emang pangeunahan hati sebelah. Orang nyandak lama kok mah aja geunya. Iya mau di kita calik. Calik Oh, lah. ya. Yuk yang calik yang di dia. Sebelah di mana ya, Neng? Eta ya teh odoy. Iya. Mana dia tuh mah?
ngeunah di teh odoy mama ge sok meuli nih si Asep. Emang enak banget sok asaan. Buset, mah kunaon panas. Tengah kau nggak? Oh, mah haji nah ditinggalikeun we atuh sebelah. Iya kasih Asep mah haji. Ya ampun, emang kunaon gitu si Asep? Balik-balik kan si Asep. Emang can balikan wae ke si Asep sama Haji. Cantik kejeblok mobil budak teh. Oh, Udah kira aku teangan teuing. mah Haji, teangan karunya ka anak mah tuh teangan. Inilah. Sok kitu pamikiran ke anak teh aneh da eta jadi kolot teh kumaha sih? Payah teh. Keluar di kapal dulu bertanya ayeuna pandangan ke si Asep karunya budak terbagi. Tuh yang tulungan yang karunya ieu mah haji ceurik wae unggal poe nya mah. Katempona teh. Kayak ditulungan ku abdi mah. Meni asa siga nu ngabate meni kuru kieu. Kuru goblok. Saya sada abdi bade ngeureuy nya. Kayak pengen go si Anya. Kayak di paleren ya mah Haji. Ya. Nah, Saya tanya, lapar kene mah. Abi bade. oh, Assalamualaikum Salam Aje. tadi jalanna. Nuhun.